Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Karajaan sawarga teh saperti ieu misil. Aya hiji jelema sanggeus mupakat yen buruh saurangna sapoe sauang perak sakumaha ilaharna, tuluy dititah mimiti di garawe. Pukul 8 neangan deui ka pasar, nawaran gawe kanu keur ngalanggur. Mending digarawe di kebon anggur kuring, buruhna pantes. Nu ditawaran daraekeun. Pukul 12 jeung pukul 3 neangan deui kuli. Sanggeus meh pukul 5 neangan deui ka pasar. Seugnanya kanu keur ting jaranteng. Kunaon ngalanggur bae sapoe jeput? Ngalelebar waktu. Walona teu aya nu ngulikeun. Tuluy ditawaran. Jung digarawe di kebon anggur kuring. Waktu sareupna nu boga kebon teh ngomong ka mandor. Kumpulkeun kuli-kuli, bayar. Heulakeun anu datangna pangburitna, terus nepi ka anu asup digawena pangheulana. Seug anu digarawena mimiti pukul 5 sore dibayar ti heula. Saurang sauang perak. Barang anu pangisukna rek dibayar, panyangkana rek dibayar leuwih. Ari heug sarua, saurang sauang perak. Bari nampanan duit maranehna ngagelendeng pokna. Eta nu daratangna pandeuri, digarawena ngan sajam, ari dibayarna bet sarua jeung kuring anu digarawe sapoe jeput bari papanasan. Jawabna kanu saurang, "Dulur, aranjeun geus mupakat buruh saurangna sapoe sauang perak. Kuring henteu jalir. Tarima eta duit teh, jung baralik. Hanas ieu anu pangpandeurina ku kuring dibayar sarua jeung aranjeun, eta mah kumaha kuring? Na teu meunang kuring make duit sorangan sakahayang? Atawa aranjeun sirik nenjo kuring bager?" Saur Yesus deui, "Tah kitu. Anu pangpandeurina jadi ti heula, anu pangheulana jadi pangpandeurina." Di tengah jalan ka Yerusalem, Yesus nyaur murid-murid dicandak nyisi, tuluy anjeunna nyarios bari angkat. "Darengekeun," saurna. "Urang ayeuna rek ka Yerusalem. Di ditu Putra Manusa teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung guru-guru ahli hukum agama Yahudi. Bakal diterapan hukum pati. Tuluy diserenkeun ka bangsa batur. Ku eta bakal dipoyok, dirangket, tuluy disalib. Tapi sanggeus maot 3 poe bakal dihirupkeun deui." Sabot kitu, bojona Zebedeus ngaharempoi ka payuneun anjeunna jeung anakna duaan. Murid anjeunna ngunjukkeun panuhun. "Rek menta naon?" Yesus mariksa. Jawab eta awewe, "Upami bapa engke parantos jumeneng raja, ieu pun anak duaan mugi ditempatkeun di kiwaeun sareng tengeneun bapa." Saur Yesus ka eta 2 murid, "Maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum eusi lumur anu rek diinum ku kami? Nyaeta panganiayaan?" "Sanggem," jawabna. "Memang maraneh ge bakal nginum eusi lumur kami," waler Yesus. "Tapi kami henteu wenang nangtukeun saha nu kudu diuk dikenca katuheun kami. Tempat eta mah pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun ku rama kami." Murid nu 10 urang deui ngadarenge pamenta kitu teh kacida arambekeunana ka eta 2 sadulur. Ku Yesus dipiwarang kumpul tuluy diwawadian. "Maraneh nyaho, bangsa anu teu nyaraho ka Allah mah nu jadi pamarentahna sakawenang-wenang. Nu jaradi pamingpina sakama-kama karahayatna teh."
Maraneh mah ulah kitu. Malah lamun hayang jadi nu punjul, kudu ngaula kanu sejen. Lamun hayang jadi nomor hiji, kudu daek ngaula kanu rea. Kudu sakumaha anak manusa. Datangna lain rek menta di kawulaan, tapi rek ngawulaan jeung rek ngorbankeun nyawana supaya jelema-jelema anu salamet. Yesus jeung murid-murid kaluar ti Yerikho. Loba pisan anu naluturkeun. Di sisi jalan aya nu lolong duaan keur dariuk. Barang ngadarengeun Yesus ngalangkung, tuluy tinggarero. Putra Daud, sing hawatos ka abdi. Kuno sejen disentak sinarepeh. Tapi ngagerona kalah ka beuki tarik. Putra Daud, sing hawatos ka abdi. Yesus liren heula tuluy mariksa. Aya naon nyalukan Bapa? Hayang tiasa ningal juragan tembalna. Yesus welaseun. Seug panon maranehna diusap. Brai bae bareunta barisan enjo. Tuluy ngiring ka anjeunna. Sakitu dawuhan Gusti Allah.